Bismillahirrahmanirrahim. Syarat takbiratul ihram eta aya genep belas syarat tekenging teu aya hiji prakna kudu sanggeus nangtung bener lamun salat fardu sareng tayang uzur dua kudu basa Arab lamun bisa tilu kudu lafaz Allah nu kawasa opat kudu lafaz akbar kalimana kudu tartib eta lafaz duanana genep ulah panjang hamzah lafaz Allah ba'na lafaz akbar ulah panjang katujuh kadalapan ba'na ulah ditasydid ulah nambah wau eta kasalapan antara kalimah dua kasapuluh ulah nambah wau memeh lafaz Allah kasabelas ulah eureun antarana kalimah Allah sareng lafaz akbarna dua belas sadayana huruf takbir sing kadamu ku awak nu boga takbir tilu belas kudu sanggeus nganjing waktu lamun dina salat nu di waktu-waktu opat belas prakna takbir dina tingkah sanggeus urang nyang hareup ka Baitullah 15 ulah ngaruksat aksara atawa patuker deui jeung aksara kage